Ieu dongeng karya Andika Naradipa kenging ngundur tina koran Sunda Galura. Zaman baheula di sisi walungan aya hiji buaya keur moyan bari ngalalir teu jauh ti dinya aya tangkal dangdir eta kai teh geus kacida kolotna sarta tangkalna geus koropok. Keur ngeunah-ngeunah buaya moyan kai teh katebak angin gede. Harita keneh dorok-dok gebrug runtuh ninggang tonggong buaya. Atuh manehna teh kapaehan. Eling-eling bati cacalawakan sabab nyeri kacida. Ongkoh deui teu bisa walakaya pisan. Teu jauh ti dinya aya sapi keur nyatuan barang ngadenge nu ngaborobot. Kumanehna disampeurkeun ari breh kasampak buaya keur gegerungan katindihan tangkal kai. Kisilah, cing kuring tulungan, ceuk buaya ka sapi. Embung, da sampean mah sok ngabinasa, ceuk sapi. Moal, lamun anjeun nulungan, tangtu aya panarimana, ceuk buaya. Sapi teu panjang mikir terus we tangkal ninihan buaya teh digadil ku sapi nepikeun ka buaya bisa ingkah. Nuhun sapi, ngan kumaha da kula teh teu bisa lempang. Sakalian we kula anterkeun nepi ka sisi cai walungan. Ceuk buaya deui sorana mani ngalengis pikarunyaeun. Ningali kitu sapi teh eleh deet terus digandong dibawa ka cai nu rada jero. Geus diecageun bet teu disangka ku sapi. Buaya jalir janji. Sapi, wayahna geus nepi ka dieu mah. Kuring teh lapar. Geus sababaraha poe teu manggih ka daharan. Ayeuna mah wayahna we ku kuring dihakan. Ceuk buaya bari gep ngegel suku sapi. Sapi teu suka nepikeun ka parerea omong. Barang keur kitu kabeneran aya peucang keur nginum. Manehna sabenerna mah geus rada lila ngadengekeun nu parerea omong teh. Keur naon baraya ngan guntreng bae didengekeun teh, ceuk peucang. Sapi asa dibere kasempetan galantang nyaritakeun kajadian ti mimiti buaya katinggang kai bari dipungkas ku panuhun sugan we cenah peucang bisa mere kaputusan. Kuring mah bisa mere kaputusan. Mun nyaho kumaha prak-prakanana tadi, ku kituna kudu dibalikan deui kumaha kajadianana. Ceuk peucang kanuduaan. Pral nu tiluan teh nuju ka sisi walungan urut buaya katinggang kai teh. Ari kaina di mana ngagolerna? Kudu ditembongkeun heula kumaha tadina. Ceuk peucang. Harita keneh kai teh dipindahkeun deui kana tonggong buaya. Nepi ka teu bisa usik malik sarati heula. Ari geus kieu kumaha? Peucang nanya deui. Buaya teh lengas-lengis menta ditulungan kembal sapi. Ngarti jeung tetela ayeuna mah ceuk peucang. Tah, ayeuna mah hayu urang tinggalkeun keun bae si curig mah sinapae di dinya. Ceuk peucang. Duanana arindit sajajalan sapi kacida narimakeunana ka peucang nu geus ngajait tina balai. Ari buaya nu teu boga rumasa akhirna paeh di lebah dinya.